batu karat. Tonton video abah ulah poho. Kali suara nangge kudu tari sama abah. Mau kadenge omakna gede. Anu nganturkeun budak ka sisi teh. Tuh tingali omakna mun sing jalalagur. Abah hayang ngamidio keur nemongkeun pemandangan ka wargi-wargi. Tah wargi-wargi upami sate dongkap ka batu karas tuh. Tingali abah ngambil ka banur. Wah. Tuh tingali pemandanganna mun ararinda. Ya, dia mau hampas. Nanti cara di panganan naminan. Ini mah lumayan baik lah. Ya mau wisata murah meriah. Ya ongkosnya murah dia mah. Tawurannya 15.000. Nah, tinggal terus. Tinggal ke tinggal, tinggal bermain-main. Tinggali, aduh, hati-hati lah pada kalau orang kali sudah didampingi sama orang tuana. Ah, mesti kayak kecelakaan. Mumpung orang terapi, hati-hati, udah mesti raka, akhirnya udah aduh-aduhan, nah, kawargi-wargi, dulu kami hayang apa, pemandangan di batu karas, nah, kabar tubuh-tubuh tuh, itu dukun, pemandangan batu karas tuh, yuk, nah, bodoh, abah kabanur, tinggal, ayah batu anu ngajejir tah di sisi pantai, nah, abah ke daerah di sisi pantai, tuh, tinggal. Oh, memang hampar tinggal ini masa perahu anu tempat anu bade paparahuan ke tengah. Nah, tuh tinggalan. Tuh, abah ge ambil ke banjur. Tuh, abah aya di dieu tuh. Abah foto-foto aya di dieu. Aya di situ batu karas. Tah, ieu karang-karangna tinggal jalabir. Tinggal di tengah aya batu nu ngajegir. Tah, abah aya di batu karas. Nah, masak minum, masak wah, nongkrong ge. Doang bobono tah, upami hayang sok dongkap ka dieu lamun saya kahayang mah nonton we video abah. Ulah dipopohok terus. Lumayan video abah. Udah kawan-kawan ini di sarana badanan biasa tur ka batu karas biasa wisata batu karas tuh. Jeung risiko daratan batu karas. Dia menyaksikan kumaha kaayaan di batu karas teh. Ina wargi-wargi. Ningali upami sase badan sehat aya biayana. Dongkap ke batu karas. Ulah karar beja ti abah ka ieu pemandangan waralus teh yeuh. Tingali batu karas ngaran laut. Batu karas teh yeuh. Tah, tingali tuh urang kali ge Garuyang, nah ini renang, tingali ngan hati-hati, kamurang kali jadi dampingi ke orang tuana, jadi kecelakaan, kita mah nggak kecelakaan mah aduh, tah, mah perlu didampingi, ade kawargi-wargi dulu kami hadio, nenek kurang kali, ulah diabur, margi besi kecelakaan, ada jalan mah kecelakaan mah apa, tolong kawargi-wargi, waspada tah besi kabawa ka tengah tingali wakna teh menganturkeun budak ka situ teh yuk tingali tuh untuk saraketan gitu aduh abah oge ningal tuh ting kapali kaler ombakna mah carae tingali mata kuas ningali budak minum ngadamuna rasa kita abah untuk kaca umur muka suhun gimana hampa abah suka nemongkeun pemandangannya si aya kalepatan abah mamalum penolong suatu para guguh mudah-mudahan sih ngapunten sama aya kalepatanan si aya caritaan abah Allah nogok panjang muga ka wargi-wargi nah mata wargi-wargi mudah-mudahan ku abah didoakeun ka wargi-wargi anu saksi-saksina ka abah sing disehatkeun badana kami saudara memang disehatkeun urang kali sing sehat sing saleh jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah usahana sing lancar tah sekali-kali atuh ka dieu dongkap batu karas anu ngaran batu karas teh ieu tah kamungkeun dieuna ku abah tuh tinggal balik kaler tah ka balik kiduana mah pantai halaman ku ieu cenah parang ieu daratanana teh ngajebir ngubur wargi-wargi ka dulu tah nuhun ka wargi-wargi ka dulur-dulur sasina biasa nonton video abah mudah-mudahan sing sehatkeun sapapaosna dua eriut barawil halangan harungan mudah-mudahan sing saroleh sing garede milik mudah-mudahan usahana sing dipikannya kudulunganana alhamdulillah sing sarukses mah abah mah panjang di pedar mah panjang anu di pihatur abah mengucapkan jajakal haeun kasiro kasayan ibu kasihan bapak dituntun dina munuan ku abah nah dicatat dina hate sanubari abah alhamdulillah mudah-mudahan
sing panjang umur, sing babari ngalah rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.